Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembangkeun abdi, nama abdi Alonso Awan Ardiansa. Di kelas 11 IPA 5. Sakola SMAN 1 Tajhalang. Anu dipika hormat guru bahasa Sunda. Sareng rarancengan anu dipika cinta. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi. Iraha wae anu nanajo. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung tipayon hayu urang panjatkeun puji sinaring syukur ka Gusti Na Maha Suci anu diparantos. Maparin nikmat sareng marun karunia na sahingga urang tiasa riung mumpulung dina ieu acara. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadaya kalebet umatna anu kenging syafaat dina dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu anu bingah ieu sing kuring nyanggakeun biantara anu judulna hayu urang nyegah bullying. Bullying nyaeta hiji bentuk penindasan atawa kekerasan anu dihaja ku hiji jalma atawa sakelompok jalma anu leuwih kuat atau ngalawan jalma sejen kalawan tujuan pikeun nyeri sarta dilaksanakan terus-terusan. Sangkan korban ngarasa depresi lantaran sieun jeung trauma. Sakola biasanya tempat di mana bullying itu lumangsung. Bentuk bullying anu umum di sakola nyaeta nyiksa verbal. Biasanya dia bentuk ngagoda kumaha teras naon dampak anu bakal katarima nu korban jeung ngabuli. Dampak anu bakal ditampikeun ka korban. Tindakan ieu tiasa sesah sare serah merhatikeun batur serah ngadamel atawa pikeun balas sakola katingali lesu sareng terus-terusan asa. Sementara nu ngabuli dampak pikeun ngembangkeun keahlian sosial jeung potensi. Leungitna kontrol emosi sarta leungitna konsentrasi dina diajar. Janten kumaha anjeun nyegah bullying lumangsung di sekolah? Aya rupa-rupa carana pikeun nyegah bullying. Nyaeta kahiji, ngawangun konsep diri anu hade. Kadua, nyaeta ngawangun konsep diri kadua anu ngarojong minat bakat barudak. Katilu, tumuwuh empati. Kaopat, tumuwuh rasa percaya diri. Kalima, henteu provokasi gelut. Sarta panuntungna ngalaporkeun ka otoritas. Di dieu saurang ti urang kudu ngajaga diri urang oge. Kudu leuwih peka ka babaturan sangkan. Bisa leuwih hati-hati jeung ngajaga tina bullying sangkan sakola. Jadi tempat anu leuwih ramah jeung senang. Sabab sakola teh tempat diajar jeung diajar. Sakitu heula biantara kuring Alonso Awan Ardiansa cenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.